Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawar qurbana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi bayanil ajzi anis timalil mai dina anu tetep dina martelakeun apesna tawa teu kawasana make cai. Asbabut tayamumi aya pirang-pirang sabab tayamum. Ai jawazi tegesna sabab meunangna tayamum eta salah satun ayat 3. Ahaduha ari kahijina pakdul mai teu aya cai. Menang tayamum lamun teu aya cai. Nah, sakuman kauningan dipayun bahwa media atanapi alat anu bisa dipakai susuci tina hadas teh aya sabaraha? Aya 3. Nomor kahiji cai ngilakeun hadas wudu ngaranna. Nomor kadua taneuh ngilakeun hadas tayamum ngaranna. Nomor katilu batu bisa dipakai ngilakeun hadas. Misal ombe teh ku batu bisa nya. Oleh syarat-syaratna terus dipayun urang dibahas di pangkat. Nah, ari make batu mah bisa sanajan cai aya. Urang rek omeh cai aya ku batu we bisa. Kan abdolna batu heula ke cai. Tapi situ make cai batu unggul tiasa. Tapi tayamum mah itu sekonyong-konyong bisa langsung tayamum we, tapi memang kudu teu aya heula caina, aya syarat-syarat tertentunya. Udah bahas ya hiji. Kahiji teu aya cai, baik jalma nu keur nyanyabaan keleuleumpangan atawa jalma nu aya di lembur. Nu hadir. Kan khusus keur anu keleuleumpangan keur nyanyabaan rek tayamum kudu aya sababaraha syarat. Di antawisna kahiji kudu yakin heula eueuh cai sakulireun manehna. Kunaina keur perjalanan ke leuleumpangan terus ayeuna rek waktuna salat mae teu suci rek wudu kudu yakin cai teu aya. Sakulireunna ka hareup sekian meter, ka tukang, ka pinggir aya sakiloan. Ka hareup sakilo cai ka tukang, ka kanan ka kiri yakin cai teu aya meunang kame tayamum. Ya, contohna umumna aya di padang pasir lah. Padang pasir pan plung-plung ka tingali ka itu ka dieu. Tingali ka itu ka dieu geus yakin cai eueuh nembe boleh tayamum katanya. Da dimaksakeun nyahan kita geus puguh yakin teh. Nomor kadua nyangka aya na cai ieu mah kudu dipilih heula caina. Ada dia pila ku teu cai ulah wakat tayamum kudu usaha neangan cai ka hareup sakilo lupa gula neangan ka kanan sakilo kitu ka kiri kitu kitu lah. Bahkan sakalana lamun teh mah itu aya gundukan hejo-hejo ieu katakala hejo mungkin diharapna ya cai ya nyusu kudu teh anggeuna katanya yakin lah. Atawa aya hejo-hejo loba manuk ning manuk ieu manuk masukna ka cai teh manuk burung belibis. Apal burung belibis? Burung atau hewan paling kaya belibis eta. Nah, bisa belibis. Ya. Urang mah teu kabeuli nya. Urang mah boro bis motor biasa mah beli teu kabeuli ieu burung belibis. Burung paling kaya. Bahkan aya deui hewan nu paling kaya selain belibis. Beruang. Ya. Beruang eta. Ya. Biasana lamun aya sekumpulan belibis sok aya nyusul di dinya teh. Teang heula kudu teang ka dieu urang. Gue sekian usaha neangan waktu setengah beak, guys tayamum dia mah. Nah gitu dia syarat teu aya cai sikatkeunnya. Nomor kadua, iya boleh tayamum teh wasama busani almarodu nyaeta gering. Boga penyakit, boga gering. Nu mana nu mata kamu nang tayamum? Syaratna aya 3. Nomor kahiji ayyahopa mahu bil wudu'i pautaruh. Sieun lamun ayeuna wudu matak maot gitu lah. Ya.
matak mau tu cai teh tayamum lah. Au pawat audin atawa luput anggota badan. Lamun urang maksa wudu da geus geuring pisan dia. Si curug bakal modolok mauragan. Siku bakal murag coplok bisa kada mah. Ya. Au pawata manfaatil udwi atawa leungitna manfaat anggota badan. Lamun urang kucai ka banyu cai teh mata kempreng tangan teh. Lamun dimaksa di non maksa urang tamas atawa abdas nu cai wudu kana wajah teh si soca mata ke anyai atau si pangambung bisa kadang mata hilang fungsina tah eta nu boleh ke tayamum nya. Bahkan disaluakeun jeung eta jalma boga panyakit boga geuring hanteu ai matak leungit nyawa, leungit anggota badan, matak aya kempreng mah hanteu, kan nyokotna ya. Caina sab cai aya di sumur saringin, ini tekan itu mata kalah tambah geuring. Tah kitu deui boleh tayamum kitu nya. Nah. Salajengna asalni aya hopa ziyadatal ilati. Nomor kaduana geuring nu matak meunang tayamum teh bisi tambah-tambah geuring. Ieu geus boga penyakit. Ketika aya tambah wudu, kalah tambah geuring penyakit urang teh, tah meunang tayamum dirinya. Atawa sieun kana husulah awayahopa husulah sain kobihin. Matak timbul sesuatu anu goreng dina badan. Seperti mana? Kasih wadi seperti black hidung ala udwin dohirin dina anggota anu dohir kawaji seperti wajah. Lamun urang wudu teh beungeut mata hidung. Misalnya sensitif kulit beungeutna kena kucai teh blok boga hidung, beungeut hidung misalnya mah. Boga hidung teh belang hareup nangkul misalnya kita. Ya. Sementara mimma yabdu gol banjal mina main teh sering papangi jelema eta mah aya di pelayan, lamun seorang pelayan di rumah makan penampilan goreng hidung kaos gitu rumah makan mau payu. Ya, itu ulama sampai dibagi bahasanya. Mainnya seorang pelayan di rumah makan, lamun ayeuna wudu, sok mata hidung banget belang. Gadi laeun jelema teh gadi laeun. Moal payu rumah makanna. Wah, kitu geus tayamum bae. Nah, seperti kitu nya. Jeung jamin cuma contoh we teman. Asal isu nomor katiluna ayahopa sayan yasiron. Sieuna cacadna cedanu saeutik. Seperti cacar atau hidung saeutik dina badan, dina beungeut anggota wudu, eta nu boleh ke tayamum. Tapi kada ya, Parun. Lil maridi sarajan tadi disebutkeun penyakitna eta nu mata ka tayamum, tapi tetep kana boga penyakitna aya kewajiban aya tamida fidzalika qaulat tabibil adli fi riwayat. Kudu tatagenan kana caritaan dokter nu geus yakin kebahiranana. Ulah cek sorangan. Lamun wudu ieu mata hidung beungeut ulah cek sorangan. Cek dokter. Lamun wudu ieu mata kempreng, mata maut ulah cek urang. Kudu cek dokter teh urang boga penyakit ye datangan ibu ieu bolok ulah kageunang ku cai. Mun kageunang ku cai bakal leuwih bunyanyan kena hese cageurna. Tah cek dokter kitu sok meunang dinya tayamum. Kitu. Lain cek urang kade. Urang boga pendapat sama urang mah belum begitu ahli gitu nya. Wala ya'malu bitajribati nafsihi ulang amalkeun ku coba-coba awak sorangan kadanya. Nah, perbedaan ieu lamun urangna dokter urangna ya urang dokter mah. Tapi kade walaupun ayeuna contoh urang dina panangan. Da panangan teh aya borok ya, sakieu segede bengol lah. Cek dokter ulah kageunang ku cai, mun kageunang ku cai mata bunyahnya mah tuluy penyakitna. Nu ditayamum mah teh bohakna unggul. Anu sanesna mah teh penyakitan. Tutupan perbahan ieu na. Wudu biasa wajat jadi kubah. Ya kubah nu ieu mah teu bohakana mah kubah biasa. Lain bohakan tinggalkeun. Kayak mau basirah, musab sirah, sampean beres wudu, name tayamum nu ieu tah. Tayamum geus penyawatna unggul. Lain penyakit sahisa utet dina siku. Ari kabeh tayamum sah gitu nya. Tayamum seperti biasa. Mata rada sulit nu kitu teh penyakit aya budak labuh tina motor, busuk sigana nyusuk ka jalan, barabak sabelas beungeutna. Terus saja wuduan heula saja mah.
mungkin barang bakal tinggalkan namanya digantos ku tayamum gitu nya. Nah wasababu salisu ay sabab lukatil menang tayamum teh al ihtiyaju ilaihi banget butuh kana cai liat si hayawan mutalamin karena hausna hewan nu dimuliakeun ku agama. Jadi kieu ketika make cai aya suatu dilematis. Lamun ieu cai teh sapasamana cukup jang wudu. Tapi hewan anu dimuliakeun ku agama sangat haus ya halab-hab. Nya. Tadi dia dilema. Namun dipakai wudu, cai kapicieun, ieu munding bakal paeh. Ya, begitu bikeun wae ka munding. Urang teh tentang waktu salat. Arek wudu cai samana wudu cai teh geus kitu na teh. Rek wudu ai munding kena goleh atau sapi. Goleh kan teh cek sapi teh ana halab-hab cenah. Kuing haus itu katanya. Tah cek agama bikeun wae ka sapi pek senang minum. Urang mah tayamum kitu nya. Naon ari hewan mutaromin teh ma yahrumu qatluhu hewan anu haram dipaehan. Eta dimuliakeun ku agama. Aya kitu aya anu halal dipaehan, aya model kalajengking, aya numpang bisi ngabahayakeun mun dipaehan ku urang. Saperti kitu. Beurit termasuk pawasik, menimbulkeun penyakit, meunang dipaehan ku urang. Tah lamun aya urang rek naon, erek wudu cai sakituna si beurit, wih haus geus antepkeun wae udah wudu wae. Nah, kitu maksudnya kan lain geus mutarom namanya. Terus gitulah. Bahkan saur kaseseueuran madzhab ulama Syafi'i wa yahrumu alaihi alwudu fi hadal hal. Haram urang wudu lamun hewan anu dimuliakeun ku agama teh merasa haus. Cek sapi ana halab-hab maksa wudu urang teh nepi ka sangsara sapi makan kapaena haram tah wudu lagi cenah. Namun sababna li anna hurmatan nafsi akadu sabab hormatna awak-awakan lebih kuat teu aya gentosna kana nginum teu aya. Urang mah wudu bisa diganti ku tayamum ai nginum kurang digantina. Nah saperti itu atawa urang rek wudu aya jelema ye haus. Aya haus kurang gantina mun teu cai kata aya bikeun we ka dieu. Urang mah wudu bisa ku tayamum tah sapertos kitu maksudnya. Naon we misalkan teh mah dia anu hewan dimuliakeun ku sara, insyaallah enjing urang teraskeun deui mana hewan dimuliakeun ku sara, mana anu teu dimuliakeun ku sara. Ya, sakitulah mudah-mudahan aya manfaatna. Katos deh. Katos wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.